buka Cicahem ayeuna patut berbangga diri karena Wismi ayeuna geus buka di Cicahem terus ada promo buy one get one harga mina cuma 5 ribuan aja. Beneran barudak si promonya teh moe deui tanggal 24 Juni. Wah ieu mah tong kaberangan ka dieu mah atuh da Bapak Jokowi jeung Pak Basuki ge kadaharanna di Wismi ayeuna mah ngadahar miladana oge. Ya Allah si Wismi teh atuh mending geus mah murah tambah murah atuh mih lagi 10 ribuan, dimsum 10 ribuan, sushi 13 ribuan. Wah pokona bener-bener eueun di luhur 20 ribu bener-bener marurah. Yang pertama si kami cobaan heula tami goyang level 50 cabe barang dibalawakeun teh wow ini langsung bener-bener lada pisan barudak. Si bumbu teh bener-bener lekoh leket amis ladana bener-bener ngeunah pisan. Pasti da buy one get one teh jadi sekali teh meuli hiji menang hiji tah jadi kuat kesaman tungkit tuh si porsiana oge. Ngeger lia singa teu wawaduk ha. Ieu teh mending ngeunah pisan. Komo deui lamun kadaharanna dibandingkeun jeung aneka dimsumna wah geus aing mah bener-bener anu gagal top mantap is the best walaupun marurah oge. Lamun hayang persangguan duniawi mah kalem